Jadi dakwah anu dicontohkan ku Kangjeng Nabi aya 2, hiji dakwah islahiyah, 2 dakwah islamiyah. Dakwah islahiyah anu dicontohkan ku Kangjeng Nabi nyaeta antara anu dakwah jeung nu ngadengekeun dua-duana umat muslim, umat Islam. Sarua sok salat. Ari dakwah islamiyah anu dicontohkan ku Kangjeng Nabi kumaha carana urang dakwah supaya batur nu ngadengekeun teh asup jadi agama Islam. Keren, mata dina ilmu fikih aya nu disebut mualaf. Tah ieu tina akibat dakwah islamiyah. Kumaha urang pernah ngalakukeun seperti kitu? Nepi ka urang dakwah batur ngareteg hatena hayang asup Islam.